Mah, mah, Ari si mama kemana cenanya? Dah, la ilaha illallah. Emang saya tanya wajib pemajikan cakar ke mana? Mang Satum, saya dana ya teh. Ayo si pukul orangnya liangan. Biasa arisan pencan bayar. Dah, keret boga duit ge, dah. Tapi denge-denge mah cenah keur senam. Oh, senam. Oh, itu. Pemilikan Uyu mama. Mah, ayo nanyakeun arisan. Ce, erek bayar moal arisan teh. Paneta ya salaki aing bayaran atuh pa. Aduh, mama, boro-boro kan membayar arisan. Bero kopi begitu boga, aduh ya Allah. Barina ge ulah ngeuseup bae. Gara-gara maneh aing kuating pasea tuh dah aing mah. Gini gara-gara aing, pan aing terek nagih. Gara-gara sia si aing diajak ngusap tuh aing mah. Ini gara-gara aing sih. Aing si ya kersaha. La ilaha illallah, Gusti. Geus kieu bete supaya urang enak, teteh enak, ayeuna teteh boga duit baraha. Oh, ayeuna kieu, urang boga duit 20. Bewok boga duit tuh. Ah ya, 30.000. Tah, ayeuna kan cece 20.000. Wah bewok 30.000, pan jadi pas 50.000 ce. Oh, gitu berarti pasnya, Ce. Berarti urang geus bayarnya ce nya. Heeh, Ce. Geus ayo, balik. Baraloon nemennya. Bisa katipu ku urang. Perasaan orang bingung. Iya, kamu geding. Bingung kumaha atuh ieu teh. Urang katipu ieu mah. Sarua orang katipu. Balik. Balik.